Kelakuan si Emon, ampun aing. Duh, can boga duit deh. Yuh, jangan rokok mah. Kurang mah. Duh, beneran euy. Pulsaan HP. Di motor kesabah gawe di imah gerak euy. Gila. Wah. Wen mau ke mana? Wayana. Wayana mau hal sih kan nama, naon gitu. Heula nek pinjem motor sekedeng perlu. Sok wae ngan bensinan. Bensinan sabaraha pultengna? Masa cukupna weh. 200.000. Duit tong lila. Moal, palingnya 2 jam setengah lah. Soalnya rek dipake motorna nya. Baliknya rebo jam 2 balik jumahan. Kembali 2 bulan oke ya. Urang nek kabelah tiduran deula sekedeungan. Siap. Ini mana ya? Heeh. Hah? Ini kuncinya ke mana? Eta nu bodas tu bersih. Mana ulun bodohan? Mana kontaknya? Dek ke mana? Depan motor. Dijenan, Chef. Iya, moyan urang cepat. Aduh, ini panas itu moyan, Chef. Su na iung moyan mah jan. Jadi panas bising hidung, lebar, awak. Cing. Dek ieu mong aing segala hidung kebeunget euy. Nah, nyaledek ada kumaha? Dek eta mah anjuran ti dokter papang nama amanah betul ditepikeun mah. Motor anjing si Sudo gelok itu dekat dia meureun euy. Duh, can boga duit deui. Mon, mending mana aya di dieu kenaon? We di dia kabeneran kenang kering. Atuh digawe gitu. Geus balik. Bar mana geuning teh digawe? Urang kebingungan tuh gawean eueuh enak. Lain mon, urang teh pan maneh teh boga hutang ka urang euy. Rek iraha cik kira-kira anan. Nu euy nongol ka ayeuna tuh. Urang can bayaran panan. Ayeuna panaon salasa. Lain ai motor kabeli mah nya. Naon? Meuli bayar hutang di lila maneh mah tuh ampun euy. Oh, jangan deket main tambahan aja motor bawa lah. Cing kira-kira ngamanana sabaraha lamun ieu kurang dibawa motor. Pan utang deh gope. Heeh. Bae lah minta 1,5 juta deui jadi 2 juta. Wah, tuh 1,5 mah eueuh atuh euy. Ege gope kumaha rek? Daripada utang telunas, geus we ieu motor keun bae. Nah, ari mana kan eta motoran si Sabah atuh. Kumaha? Cicing tong bujrut. Ai kitu carana mah aya meureun oteng-oteng wae mah atuh ke rokok ya. Kalem cicing pokoknya mah jadi heula we. Jadi kumaha bae gope? Lah keun bae daripada telunas we kan. Ya tuh kurang mah kurang kumaha nulungan ka mani sebenarnya. Ya. Gope pan? Heeh, geus salamah heula. Dia. Jadi kitu tah bawa motorna lah keun bae we jing. Gara-gara anyar ngomekeun. Oke, nuhun ya nya. Siap, urang nuhun. Coba nya bayarnya. Siap. Mana tuh jadi mah lu kecil ngasa mulai rokok heula. Yuh, jangan rokok mah. Kurang mau beja-beja aman.
lumayannya buka kemiri rokok lah, ini telah ke warung. Duh si Kemon nginyi motor teh lila-lila teuing aing. Duh. Jabarek ini teh tuh terus berang. Iya mah. Dan heula tahan apa? Motor aing jadi si kudo itu teh. Wah aing ditanyakeun. Naon? Nah motor kuring di mana ya? Tadi dari ini si Emon. Naon yang mau beli bisa emon kan? Wan balik. Asli na teh. Motor aing ieu mah. Oh. Sok kalian kan ada gede mah. Nah, om dari motor teh lagi mah. Kuitan ya udah menang kita nih mau. Dia nu balik ieu mah nyan nang meuli ti si Emon. Kan ieu motor kuring ieu mah tuh. Si Emon teh boga hutan ka urang. Terus Cek si Emon teh eueuh ku duit mah sok we tamahan tah ieu motor bawa. Teu salah urang mah pan. nah, si Emon mah kalah ngajual motor aing. Nya sok wae ka dieukeun butuh mah. Tah motor bawa sok ka dieukeun duitna. Da urang ge menang meuli ti si Emon 3 juta. Sok erek mah. Ieu teh kudu ditebus ku urang. Oh, sok da urang eta butuh duit. Sabaraha? 3 juta urang mah. Si Meuli komol meuli nama 3,5 juta. Kemon kelakuan. Sigana moal aya euy. Cuma elang geus we takeun wae ka dieukeun nah kabeh dieukeun. Duh, tah kitu tah motor pek bawa. Urang rek balik ayeuna mah. Nya, wir ayo. Kelakuan si Emon, ampun aing. Nah jadi kasir batik gope, jual beli gope. Wah, lumayan aja lah.